darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Nges jelas eta mah lantaran pembuat ngaku nu paling dahsyat adalah orang Perancis, tapi teu digunakeun ku Saddam Hussein. Wallahu alam perjanjianna Irak pasti engke tah jang kupah. Berarti Saddam Hussein teh lain leutik-leutik jelema. Berarti Saddam Hussein geus jahor riwayat hadis ieu bakal diserang dahsyat gede-gedean sebelum kitu abad ke-15 bakal diserang deui kupah nu mantak eta teh di kupah teh liangna ternyata bangkerna mah ke Basrah. Bangkerna ke geus hese nyaritakeunana lantaran orang Perancis teh nu nyieunna selesai tembak. Orang Inggris insinyurna nu nyieun selesai tembak. Orang Amerika nu nyieunna selesai tembak. Nu mata geus kehilangan ku ari teh. Geus aya mah bangker mah aya we ngan kan pernah nyaritakeun beres ditembak jadi dokumentasi dikaburkeun. Pan kieu nyaho milu aing. Masyaallah. Itu teh digunakeun kamari teh digunakeun ngan pernah aya muka doang gitu tah. Ternyata ieu mobil tank baja teh ketika eta muka eueuh lebih ditembakkan ku Amerika. Eueuh ka mana cenah eta? Misteri cek urang Amerika. Tank baja sakitu ditembakanana ternyata eueuh ka mana ieu teh? Bingungan urang Amerika. Datang ka kuari eta teh jelema teu daekeun perang ngabingungan eta. Cek urang mah naon atuh teu dar-dar acan kuari bingung aing ka mana cenah eta. Dibuka kuari. Aya pernah satu kali dibuka liangna det arasup kadinya. Sedangkeun keur diserang ku Amerika. Arasup kadinya. Sekian ratus tank baja lenjap. Selesai pajar menang. Eueuh. Pajar misteri etalah tank. Etalah bunker Irak. Kuari jelas aya eta teh di jero teh wah tank baja termasuk alat-alat perang buatan Uni Soviet teh di jero eta luar biasa tapi teu digunakeun kamari rahasia Allah. Saddam Hussein leuwih nyaho. Saddam Hussein leuwih nyahokeun bae ieu mah perang can sabaraha cak Saddam Hussein. Ke tandinganana ketika Amerika ngalawan Kuba deuleukeun. Dibuat inting-intingan ujian Amerika cak Saddam Hussein aing paek kajen sabilillah deuleukeun ke Irak mah negara 1001 malam. Lantaran Abu Nawas aya di Irak lain lalawara tuh atuh hiji bae atuh Saddam Hussein nin naonan atuh tangkal korma dijieun seperti rudal sekap diberangkatkeun datang ka Riyadh sieun kabeh remote dikiekeun teu harurung cek Amerika kon teu net-netan remote urang ieu naon ieu besi ngajegur bang pabeh lalaunan geus make antino aku mah astronot oh biayana sabaraha triliun teh anti astronot itu anti rudal geus deukeut ke teu daekeun sasada remote-na di dalam atuh horengan tangkal korma sabaraha triliun da iyalah 1001 malam Abu Nawas hudang harita tah. Wallahu alam ja Saddam Hussein lagi teu kanyahoan mah nya beunangna teh keur mandi nya teh. Dinaon di wahangan leutik. Di begitu di kuduna mah pan eta teh di setrum ngaku tapi henteu datang ka maut. Wallahu ada misteri. Saddam Hussein mah misteri ka mana ayeuna bejana mah pan Saddam Hussein teh aya di Bojong gori. Datang ka Amerika itu ngejelaskan Saddam Hussein apa lain sebab ketika benang nu beungeut teh Saddam urang ge nyaho ketika Saddam Hussein disorot teh aya 10 model Saddam percis 10 Saddam ieu mana nu asli ieu nu beunang teh nyaho nu asli naon teu begitu di setrum teu daekeun ngaku lain meureunana wallahu alam datang ka kuari nah ieu lah lalakona lain lalagaan ieu bakal diserang Iran dileukeun geus mulai memanas teh Iran sugan aya sieun teh kami diciptakan oleh Allah untuk perang cek Iran jangan pun manusianya debu-debu di Iran adalah untuk melawan musuh-musuh Allah eta bahasa geus teu mundur saeutik-eutik acan kos jawara ulah bae nyebutkeun sieun lamun aya anak jawara dek gelut nyebutkeun sieun memeh ku musuh ku bapana heula paeh sia
anak jawara sia nyebut sieun goblok sia teu meunang anak jawara nyebut sieun teu meunang gelut ada sia si didik ku aing lamun ngarentet bae geus ulah tarung dibebaskeun sia ku aing anak jawara teh kos kitu Nailah Syahrul haram qiyamal linnas nomor katiluna wal hadiah wal qalaidal qiyamal linnas hadiah-hadiah baheula teh lamun endek ngayakeun taqarrub jeung tadarru urang Arab ieu ontana teh dimerekan sebagai hadiah geus dikencarkeun ge ieu teu diganggu lantaran karesepna urang ditu memburu lantaran geus aya tanda bahwa ieu teh onta hadiah maka diamankeun wal qalaid jeung hewan-hewan anu di kongkorongan lantaran ketika geus di kongkorongan berarti ieu teh edek dipake taqarrub di Baitullah hadiyu jeung qalaid baik kuari ngajadikeun dam maupun memang semata-mata jang taqarrub dumados ka Gusti Allah ieu merupakan qiyamal linnas pusat perhatian pusat perekonomian pusat kehidupan pusat segala rupa ialah opat hiji Baitullah eta Baitul Haram sebagai qiyamal linnas urusan dunia jeung urusan akhirat dua Syahrul Haram ieu termasuk qiyamal linnas tilu hadiyu termasuk qiyamal linnas nomor kaopat qalaid ieu adalah qiyamal linnas zalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh zalika tah Allah ngajadikeun model kos kitu opat rupa teh terhadap Baitullah litalamu supaya anjeun nyaraho bahwa anallaha ya'lamu sanyana Gusti Allah maha uninga ma fis samawati wa ma fil ardh naon aya di langit jeung naon aya di bumi santos lantaran eta dijadikeun aku Gusti Allah teh ngajadikeun kamangpaatan jeung nolak kamadaratan ketika urang taqarrub dibawa ka langit amal toab urang teh muter di Baitullah jelema muter tapi amal na naik ka langit coba ge urang lamun muterkeun bunda dina tong bakal naik ngemantak aya motor di mana kada tuh sia sok nolak kan eta teh blon teh sia tah motor tadi tongeng muter sorangan kaluhur eta teh kaluhur tidak disadari mun muter kitu pasti kaluhur bae neng muter kaluhur nyana ge geus boga rarasaan asal geus datang kaluhur eureun gas teh turun deui ka handap deui digas deui muter ngeng muter manusia muter di Baitullah jelema nama tetep tapi amalna naik kaluhur Masya Allah amal naik kaluhur terus ka langit ma fis samawati wa ma fil ardh jelemana dihandap tapi naik kaluhur langit dipapag ku urang langit teh malaikat geus disiapkeun ku Gusti Allah malaikat toab sahaye toab si Teddy urang mana ye urang Cikupa kok jore amat toabna malaikat jore jasa cenah ieu mah toab teh malum nyanana di kurang ngaji manasik ya geus atuh cenah mah saya bae kos ki ieu saya toab saya mah toab nama soleh urang mana ye urang teureub ieu mah rada bagus cenah ieu tah rada bagus cenah ngan rada doang rada encan aya bagus jasa mah ieu teh ieu mah toab saya ieu mah toabna ieu mah Mang Muhammad urang mana urang Cilongok bagus amat malaikat yang disiapkan itu ya Allah ya Rabbi lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard nu aya di bumi kanyahoan ku Gusti Allah Baitul Haramna diciptakeun ku Gusti Allah Allah maha uninga ku Gusti Allah diciptakeun Asyurul Hurum sebagai bulan mulia Allah maha uninga Allah nyiptakeun hadiu binatang-binatang jang taqarrub ka Gusti Allah lantaran aya kamangpaatan qalaid anu di kongkorongan dipencit ge sabaraha ribu hewan sabaraha juta hewan
urang Mekah bisa ngadahar daging nu fakir nu miskin teh geus ngadahar daging luar biasa teu eureun-eureun tambah deui madak jadi masalah lantaran loba teuing pernah dikirim di zaman Pahad permintaan Amerika dikirim ke Amerika dijieunkeun kornet ditentang ku ulama-ulama sadunya. Raja Pahad dipanggil dimitingkeun deui kemudian tidak boleh sebab ieu mah saaya-ayana di Mekah bae deuk dikumahakeun ge ku urang Mekah bae teu meunang dikirim ke Amerika dibuat kornet. Hanya satu kali kesalahan Raja Pahad saat eta madak salah minta hampura Raja Pahad ge balikeun deui kuari mah teu dikirim ke Amerika teu dikirim ke Belanda khusus jak urang Mekah bae sabaraha juta hewan. Ialah kemanfaatan anu luar biasa li ta'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Urusan agamana deus melalui Baitullah Allah maha uninga urang manusia kumaha ngagaweanana diterima ku urang langit Allah maha uninga. Duit da sia menang ti mana Allah maha uninga lantaran Allah teh anu dunia leutik yakbidullahu leutik. Jelema ka Mekah lelempangan ngajual sawah bener henteu ngajualna didelekeun ku Gusti Allah. Jelema yang ke Mekah jasa rebut kakana ka Madinah didelekeun ku Gusti Allah heureuna naonan sia menghadap ka ieu rebut segala rupa. Jelema nu ka Mekah baik kemudian rebut nya teh korupsi dan naonan sia menghadap ka ieu jeung maling segala rupa. Didelekeun ku Gusti Allah teh ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Salah setik awas cek Gusti Allah dek menghadap ka aing henteu kudu ka Baitullah atuh ikos kitu carana jadi ditu ka aing nyembahna di dieu ge ka aing make perjalanan nu bagus atuh ngan paling bahaya jelema cinta ka Baitullah mempersiapkeun hayang deus ka Baitullah kemudian dilarang bakalna di akhirat tu pangheulana digenjreng ku malaikat jelema nu ngahalangan jelema nu cinta ka Baitullah nu berangkat ka Baitullah geus cinta jasa ka Baitullah dihalangan tah nu ngahalangan anu pangheulana dikerekeb ku zabaniyah lantaran jelema geus deus ka Gusti Allah deus ka Baitullah geus mempersiapkeun diri segala rupana geus rela ninggalkeun nagarana tapi dihalangan nu ngahalangan ieu nu bakal heula dibebas-bebasin ka neraka jahanam cing ade lah Malika mutanamu Allah menjadikan seperti apa supaya menyerudu manusia itu kanyawan ku aing besi kurang umumnya hanya Allah wa innallaha bikulli syai'in alim biasanya nya Gusti Allah teh nyawan pisan bikulli syai'in alimun maha uninga bikulli syai' aya tadi marada khusus lantaran yang nama fis samawati wa ma fil ard begitu didatangkeun wa innallaha bikulli syai'in alim. Nu pertama mah nyaho lantaran wujudna nyaho ka langit jeung pangeusina lantaran aya nyaho ka bumi jeung pangeusina lantaran aya Allah nyiptakeun atuh aya jadi ciptakeun ku Gusti Allah anu diciptakeun ku Gusti Allah aya atuh kadeulean ku Gusti Allah kanyahoan ku Gusti Allah besi kurang jelas dijelaskeun deui bahwa kanyahoan Allah teh alimun bikulli syai'in seluruh arah lempangna nangtungna heesna diukna keur ngajieun nundutan kanyahoan bikulli syai'in sih ada kanun nundutan kanyahoan di mana cenah kieu teh nundutan di belah kulon deket lawang nundutan di dinya aya teh ngopi manggeus padahal mah bikulli syai'in alim apaleun Gusti Allah nangtungna ka diukna nyahueun ngedengna dieu nyahueun dedengeanna nyahueun rencana-rencanana nyahueun hirupna maisahna perekonomianna perpolitikanana pergaulanana kemudian tingkah lakuna pagawean jeung sajabana ieu
maka iya wa anallaha bikulli syai kul adat sur kulli syai isim nakirah kulli jeung nakirah luar biasa umumna. Lu teu kanyahoan mandak waliullah mah geus cukup sakege aing makanya hoan keur di mana bae geus sugan minta tolong ka mana teu jangan geus kanyahoan aing teu kasupkeun kana kulli syai. Allah teh ma'alim ka aing dia geus hiji bae hiji ayat asal nyulusup ke jero hate dibandingkeun jeung sakabeh ayat talar tapi nyana korupsi terus bae mending hiji ayat tapi nyulusup ke jero dada ke jero jantung sehingga boga rasa asa didelekeun ku Allah asa didengekeun ku Allah asa beberengan ku Allah asa dikanyahokeun ku Allah cukup hiji ayat geus kuari mah urang asal geus datang ka imam Allah nyahoeun ka aing datang tas ngaji sendal pahili nyahoeun ye Allah ya kamana ya kuduna nyahoeun aju ngahaja apa henteu nyahoeun Allah ge rada ngahaja saya di dadedelekeun bae sendal kulit aing moal sendal jepit tah teu kanyahoan ieu Allah mah horeng nyahoeun rencana ti awal aya rangda urang Cikupat teh ka mana eta nu bahenol teh ngaji mengaji tapi rencanana yang nelerang teh susuna dong gede teh budak kanyahoan Gusti Allah bikulli syai'in alim sing hade jasa sing hade aduh masyaallah nu mentak mulus jeung teu mulusna murni jeung teu murnina ikhlas jeung teu ikhlasna kanyahoan ku Gusti Allah ku ieu ayat wa annallaha bikulli syai'in alim isin ka Allah mun urang ngaji teu ikhlas isin ka Allah mun salat teu ikhlas isin ka Allah mun haji teu ikhlas isin ka Allah mun sedekah teu ikhlas lantaran kadeleungna secara zahir mah kos kieu bae tapi jero hate kadeleung ku Gusti Allah innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum ialah bikulli syai'in alim lempengkeun mulai ti kuari hate urang duh aing kanyahoan bae ku Gusti Allah Gusti ya Gusti Maha Uninga tuh abdi teh jasa kieu mah ieu dagang keur lancar Gusti Maha Uninga ti Gusti pan ngan abdi teh hayang boga dua we Gusti teh Gusti Maha Uninga supaya nu kolot rada tentrem we Gusti jauh sak Allah tolol sia segala yang kos kitu segala naon tuh nyahoeun Allah teh kaker tegah teh urang nu hayang kawin nu hayang nyandung macem-macem nyahoeun iyalah wa anallaha bikulli syai'in alim lantaran baina ja'alahu dzalik lijalbil masalih lakum Allah ngajadikeun seperti tadi pikeun lari kamaslahatan keur aranjeun gaweh wadafil madar ankum jeung nolak kemadaratan lantaran iyalah kaidah Islam teh jalbul masalih wa darul mafasid darul mafasid kana kadituna muqaddamun ala jalbil masalih panjang geus dongeng nu jelas mah jang jalbil masalih wa dafil madar qabla rukuiha memeh kajadian memeh terjadi Allah geus jauheun atuh dalilun ala ilmihi bima huwa fil wujud wa ma huwa kainun jadi dalil kana nyahona Allah kanu geus aya jeung nu bakal aya jeung nu eukeur geus eueuh nu teu kanyahoan urang diciptakeun ku Gusti Allah geus kanyahoan ku Gusti Allah model kuarina de atuh kuari didelekeun diurus ku Gusti Allah urang teu nyaho bakal maot ira Allah mah geus nyahoeun sia sakitu poe deui sia sakitu bulan deui sia sakitu taun deui bakal diasupkeun ka jero kuburan ku aing geus nyahoeun Allah mah mantep kula kitu ningali keistimewaan hiji beta Ki Astari mana gara Ki Astari kresek cakung jelema datang tiluan ke manehna assalamualaikum obatan waalaikumsalam benerna orang-orang jauh eta jelema teh naik parahu berarti orang itu tuh orang untung Jawa atau orang non ngaranna pulau pokoknya naik parahu bae ka ditu begitu kabangi jeung Ki Astari cek Ki Astari salah seorang geus ditungguan ku kuburan di antara obatan cenah karaget kabeh sering Ki Astari mah sok bener bae sia teh aingnya kaluar ti dinya teh geus kikituan bae cenah ieu saurang geus bau kuburan
orang hahampuran di kuari hampuran guys orang balik-balik kabeh biasa bae tara renang we naik parahu teng geus tereh deukeut ka tempat ngaguling parahu pae saurang nu tiluan salamet nu saurang ta eta teh geus kajahoan ku Ki Astari bahwa si ieu teh bakalna geus tereh deukeut ka maot ka ambe jeung kadeuleu dibukakeun hijab lain bantrak-bantrak keudeuh Ki Astari mah lantarannya nama saguru jeung Ki Muhammad Ki Nawawi Mandaya sanggeus ka guru ngaguru deui ka Ki Nawawi Mandaya na ieu Ki Astari tak Ki Astari di sahanya naon garang-garana belajarna di Ki Sajim di ditu ti Syekh Nawawi ta eta teh patali-patali deukeut jasa mentak seukeut seukeut nama hirupna memeh merdeka geus berarti berjuang bareng. Nah iyalah Ki Astari teh nyahoan nya nama asal geus dilirik senyum bae kasaha ya senyumna ya biasanya tereh paeh nu disenyuman ku nya eta Ki Astari nah iyalah hamba Allah aya nu dibukakeun hijab atuh komo Allah nah mantak atuh Allah ciptaan Allah atuh mantak urang mun ngarasa hina di hareupeun Allah dhaif di hareupeun Allah teu daya teu upaya Gusti Hidayatu abdi mah aya danang Gusti hirup ku Gusti supaya tu dimuatan ku Gusti siang ngomong kitu pan teu ibadah ka aing atuh tadi kitu kan man ku Gusti Allah mah kudu ngarasa hina urang teu daek ngaji ieu ngarasa hina ngaranna daek ngaji nun teu daek ngaji ngaranna takabur sanajan ngajina di handapeun tangkal Ambon lumayan geus sakitu ge terus salat eta ngarasa hina berarti salat teh puasa nurut ka parentah Allah Subhanahu wa ta'ala ditambahan sing ade ya'lamu anna Allah syadidul iqab sing nyaraha maraneh kabesanya na Gusti Allah teh sangat pisan pohara pisan nyiksana ka musuhna anu ngamusuhan ka Gusti Allah nu teu nurut ka Gusti Allah mimiti teu percaya bahwa Allah pangeran atawa percaya namangan haju nakal daek mabok daek korupsi daek zina kabelah dieuna atuh teu daek salat teu daek puasa na iyalah sing hade Allah teh syadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim kanyahokeun ku anjeun bahwasanya na Gusti Allah teh maha hampura li auliyaihi ka para kakasihna rahimun tur maha welas ka para kakasihna kakasih Allah teh jelema nu nurut jasa secara syariat nurut jasa melalui tarekat nya teh niti kana hakikat geus jadi kakasih Gusti Allah zahiran wa batinan Allah maha hampura boro-boro keur benerna dina syariat keur salahna ge ieu geus dihampura bae ku Gusti Allah jelema kadeulina teu salat kadeulina ku mata urang padahal atena mah keur babarengan jeung Gusti Allah tapi wali Allah nya Gusti Allah teh aya nu wali dina syariat kakasih Allah teh eta ge sarua aya anu kakasih Allah teh syariat jeung hakikatna nu jelasna dua-duana ieu adalah menang Ghafur menang Rahim asal urang nurut ka parentah Allah ngalaksanakeun perintah-perintah Allah urang teh kakenaan ku ayat Ghafurur Rahim alhamdulillahirabbil alamin mudah-mudahan urang kabehan dihampura dipakai kaulas ku Gusti Allah sehingga orang kabehan aya dina ridha Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam bissawab a'udzu billahi minasy syaithanir rajim urusan lebaran mah teu jadi munafik ndek nuturkeun hayu bagus dan nuturkeun ge bagus nu penting mah boga kayakinan lamun ceuk syariat lamun ngaguruna kakarak datang ka syariat atuh teu lebaran geus teu naon ieu kos kitu bawa masalah ulah dijadikeun masalah jeung haju ulah keras-keras hawa nafsu tambah kos kitu ngejuawas ya lamun beneran salah samuali aku murid gua aing barang pindah manyana
awas anu tebaran terbo ku aing geus pokok disapa hebraknya disapa ku murid pasapa-sapa ulah urang mah nyampaikeun bae kiai mah ulah haju hayang dituturkeun nyampaikeunana dititah hayang dituturkeunana hawa nafsu mentek teu deuk laluhur ge kitu bae sakadar nyampaikeun komo falak mah teu meunang ngajak sakadar nyampaikeun menurut ahli falak jatuhna tanggal 1 Selasa dengan darjah menurut hitungan 2,9 hampir 3 darjah ngabejakeun doang geus kula mah dek lebaran poe Salasa dek milu mangga henteu ge kajen ngajak teu meunang eta lah syariat mah kos kitu. Namun ayeuna nu ru'yat dipersilakan untuk ngajak melalui pemerintah. Mangga aturanana kos kitu eta menurut syariat. Lamun urang guguruna naik saeutik make thariqah wajib nuturkeun guru wa alla yukhalifahu teu meunang nyulayaan murid teh lain murid bahasa urang. Murid wong kang ngarepakeun wusul ing Allah teu meunang sulaya jeung guru lamun sulaya jeung guru henteu nanaon ngannyana sukun di dinya mandeg geus lamun mandeg eta kudu balik deui ti awal wiridanana jadi moal wusul ka Allah okos jelema keur ditungtun di ka Bandung ku jelema nu nyaho datang ka Cianjur nyana teu percaya ka guru nu nungtuna kuring mah cenah deuk eureun bae di dieu malah beda jalan ta eta teh atuh angel datang ka Bandung bahkan moal bisa datang ka Bandung keur carita zahirna ilmu thariqah mah teu meunang we mun geus ngaguru ka hiji guru 40 persyaratanana panjang mun dijabarkeun ngan ieu nomor kesekianna wala yukhalifahu teu meunang bae sulaya jeung guru lantaran nu diharepkeun faed jeung ilmu thariqah mah ilmu kayakinan lamun ku guruna bae dititah geus teu yakin ka guruna atuh moal wusul ilallah ikeur carita ngan eueuh bari mah guru thariqah geus ulah totorekatan bisi aya di lembur nu totorekatan rante jebruskeun ka sumur ulah eueuh thariqah-thariqahan jelema komo teu masantren mah cangkilang nu masantren ge kudu ditanya heula bab ubudiyahna jeung bab muamalahna bisi salah ke ahli norekat ngeridit bisi kitu doang jorek kabejana aya wali ngeridit torekat bapan jurusan kewalian mun jelema neuk jadi wali norekat artina ari jadi nabi moal bisa jadi rasul moal bisa pangkat teu bisa dikasab dama nabi jeung rasul mah tahadi langsung ti Gusti tapi pangkat wali mah bisa dikasab asal kuat hiji bab ubudiyahna kudu asak artina asak teh di mana-mana butuheun muridna engke nyana mampu ngajawab atawa jang dirina ulah mang ban ieu teh ka Allah teh mere syariat heula urang ditatarik ku syariat per detik per menit kaluhuran jelema tergantung kumaha kaajakna ku syariat kaajak urang ku syariatna 20% urang bermakomna makom syariat 20% kaajakna ku syariat 50% boga makom syariat 50% kaajakna ku syariat 70% makom syariatna 70% kaajakna ku syariat 100% makom syariatna 100% salatna rapih puasana hebat zakatna pohara hajina ge unggal taun eta makom syariat ngaranna tah ta eta teh masih kene diihtimalkeun ka sorgana kos kitu teh tah syariat mah mungkin bisa ka neraka eta jelema naon sababna can dirapihan batinna
buat ting salat nah hayang ka alam ku tatangga, buat ting salat nah hayang ka alam ku buat ting puasa na teh hayang dunia, buat ting maca sholawat nah hayang supaya toko na maju, buat ting tahajud na supaya naik pangkat. Taban eta mah juri gabeh teman kos gitu, setan tamah. Tudek dan naon anjing dunia make jeung di sholawatan pan dunia mah hina, ai sholawat mah mulia, emaknya maca sholawat anu mulia hanya sekedar jang dunia anu bakal ditinggalkeun. Masya Allah eta otak ku teu dipasangkeun. Blon teh blon lagi blon di bahkan ablaul blon pang blon tahajud supaya naik pangkat jeung jabatan mata manihil tama jeung cehil ge masih kene moyaan cehil. Jelema anu ngudag-udag pangkat jeung jabatan eta jelema nu ngudag-udag bangke tama kos itu kuari tahajud hayang eta manya tahajud nu mulya diojol jeung eta. Mun urang muka mah mata hatena we jaheu nya geus atuh aing mah kuari mah moal dagang moal tahajud. Tinggal kuat bae jeung pamajikanana bentrok moal poe. Tah kamari mah rajin tahajud lah cek kiai ge teu bagus. Itu dagang atuh dagang merosot bae teu hayang mah kecuali calana sia merosot. Dagang merosot teu mantep. Pamajikan dek marah gitu jadi pan. Nah, eta kos gitu tah dibulak dibalik dak muncan wayah norekat ulah nareat bae. Tareat ieu keur carita, oh bersyariat mah tuh meunang minta wirid ka kiai supaya maju dagang meunang bersyariat emang nya nama datang kadinya pikiranana daripada minta ka Gunung Kawi. Atuh mendingan ka kiai minta kerjasama geus jeung kiai. Tuh balik deui urang ka syariat teu masalah. Ja aya di dinya na hikmahna maca sholawat mun dibaca 444 ieu bakal anu mun dibaca 700 bakal anu mun dibaca 1000 bakal anu eta teh hikmah. Sebab budak leutik mah mun dibere jajamu nu pait embungeun di amisan mantak bodreke kabagi dua aya bodrek sin aya bodrek jadi lamun jelema nu hikmah bae eta orok eta kabita jasa tah ku bodrek sin budak leutik malah madaekeun bae bodrek sin mah amis. Nah ieu ge nu maca sholawat dan neuleuh ka hikmahna maca Quran neuleuh ka hikmahna jeung wirid-wirid neuleuh ka hikmahna eta orok eta nu kos kitu ngan eueuh masalah syariat ngaranna ge emang butuh nanya dunia dorong make doa make wirid emang makomna di dinya mantak picilakaeun syariat eta ceuk ahli tarekat geus tarekat mah pandek ninggalkeun dunia jeung manusia jeung makhluk. Catat di jero hati aing mah teu hayang ka manusia sok los aing mah teu hayang campur zahir jeung batin. Zahir mah atuh moal bisa henteu. Dunia teu hayang ja bakal ditinggalkeun hina dunia teh. Geus dikabana tuh ka Allah we wungkul norekat ngaranna. Mantak aya norekat jualan limbah cabok. Teu kaharti. Mantak ahli tarekat mah boga pondok pesantren ge ditinggalkeun santrina dah teh mah zaman nusa tuh. Kiai Herun keur bejeuna ngajar jeung santri ditinggalkeun dagang tauco dagangna teh lain maksud dengan dunia teh mah eta mah ngan sakadar sasamaran. Aya nu disamarkeunana nu aya di jero hate. Aya urang mah nu disamarkeun Pak. Nu ditutupan. Eta ka pondok-pondok pesantren komo yayasan mah. Aduh tah mah geus minjum lati anak buah jurig mah cak ahli tarekat ari kabeneran orang bersyariat tuh bagus mantak kira ngomongna jeung saha ngomongna sing hade lamun urang bersyariat bener make yayasan itu bagus naon sebabna kompetisi jeung Kristen kompetisi jeung Katolik kompetisi jeung nu sejen sok kurang pahebat-hebat malah ulah datang ke sanawiyah aliyah datang ke universitas ayo tampung di dinya supaya
orang-orang non muslim teh bisa melihat kemajuan Islam bersyariat asal si kiaina, si ustadna, si rektorna ulah tujuan duniawi. Akhirat memang duniawi mah teu bagus sarua bae. Akhirat melalui yayasan, aya kelas supaya naik budak teh bagus. Cek ahli syariat, cek ahli tarekat mah teu bagus bual bisa ngembangkeun agama kos kitu. Ngembangkeun agama mah balikeun ka nu boga agamana ngaji sing bener, udang ti peuting, ulah hayang kadenge, ulang kaya ka Allah bae. Engke ge urang geus jadi mutiara, mutiara mah di laut, di sileman, di gunung diteangkeun mutiara. Jadikeun bae diri mutiara, beda pandangan ahli syariat jeung ahli tarekat. Sebab tarekat mah endek menuju hakikat. Mun bersyariat bae moal datang ke hakikat, mandeg bae di dinya. Kahalanganana ku jelema, kahalanganana ku profesi, kahalanganana ku dunia, kahalanganana eta ngaranna alaqah. Eta regeder mandak mayoritas jelema bersyariat. Bersyariat ge can becus. Encan becus mandak boro-boro bertorikoh. Talamun urang bertorikoh ngaji na kudu geus minimal masantrena 15 tahun bag-bagan ubudiyah geus mampu karak meunang urang bertorikoh lalaunan sesuai jeung aturan perintah guru teu meunang sulaya ieu keur carita salah sahijina tinu 40 wa alla yukhalifahu teu meunang nyulayaan ka murid sebab urang keur dituntun ku murid deuk dijatangkeun ka Allah supaya makrifat. Dicoba engke ku guruna pasti dicoba teh pasti di daerah motorika mah nun teu dicoba. Keur ngaji ngeunah-ngeunah balagna eta panggil engke ku guru sia ngaji naon ngaji anu eureunnan bae tah ngaji eta padahal keur ngeunah besi nafsu potongkeun. Bingung muridna kok aing ieu ngaji sakitu bagusna ngaji titah eureun asal geus cangcaya bae ka guru mandeg di dinya keur tahajud urang ngeunaheun jazallahu akbar tengah peuting geus beureum menang meureun sataun we panggil ku guruna sia penting sok tahajud bae nya sabaraha rakaat atuh alhamdulillah 30 mah 40 ulah loba-loba 2 bae jipan bagus henteu 2 bae dicoba hawa nafsu coba kalamun percobaan macam-macam tergantung jelema na gitulah toriko panjang mun dongeng toriko mah aya nu titah lempang bae ka Imarang da balik deui atuh daek tawakos gitu mah toriko ejle eta mah itu malam lantaran ieu mah lain deuk caritakeun rukun salat rukun uduk nyaritakeun yakin supaya yakin di budak ka Allah encan nyahueun ka Allah dicoba ku guruna mulai ku hari boro-boro bener keur salah lagi teu meunang we nanya acan ka guru sebab naon guruna pan geus mursyid di datorikoh mah guruna teh geus mursyid du geus wauheun jeung Allah cak sompralna atuh moal mungkin diajak babalang batan salah moal mungkin kajian kukumah ge keur carita salah ge zahirna hungkul batinna mah tinggal nuturkeun bae geus lamun urang deuk bertorikoh ka hiji guru kudu yakin heula ka guruna lamun ka guruna setengah kayakinan ulah atuh moal wusul-wusul ngabudah doang capek-capek itu tah ieu ge lamun dina syariat beda jeung guru masalah geus atuh pelba ieu mah yakin ka guru pelba ieu mah henteu pelba ieu mah yakin pelba ieu mah henteu atau di dasar syariat genya can yakin kaum bertoriko geus boga guru da neangan nu yakin abeh ulah muncrak menclok lamun geus bertoriko mah teu meunang sama sekali ketika putus jeung guru berbeda mandeg di dinya geus bae keur endek tereh datang ya tereh datang ka tahap kahiji ka tahap kadua eta teh kemudian beda jeung guru komo diajakan mah ku guru aju janana teh nurut atuh morosot deui bae kana geus moal wusul bae teh mah kudu mulai deui ti mimiti teu meunang urang deuk ka Bandung diajak kenceng ku supirna kudu nungtun diajak lalauna diajak sedeng kudu nuturkeun bae henteu meunang los guru mah guru kula mah kula atuh moal datang sebab guruna geus teu nungtun deui
kayak lebaran masalah lah sapira lebaran sok dijadikan masalah tungtungna Anas urang di kiai-kiai Anasku gara-gara lebaran jadi masalah pacekcok di lembur teh ulah dek naon itu biasa bae sapira urusan kos kitu tawa sapira Islam mulai jelema nu degeng-degeng awan nafsuna keur timbul tah kos komo haju ngunci masjid mah timbul jasa tah dikunci masjid teh teu narurut sia aing panaing kiai teu kadeuleu ku sia udeng-udeng aing goblok sia kayak aing isukan menu bade ngan udeng-udengna hayang dituturkeun mah lain kitu nu bener bae bere pandangan nu bener kahartieun hayu teu kahartieun teu kahartieun teh nang Allah kaharti jeung teu kaharti teh lain nang urang nang Allah tugas urang mah sakadar ngabejakeun nu mere ngarti jeung nu mere nurut mah lain urang Allah subhanahu wa ta'ala sok bae urang sing tegep argumentasina dalilna sing tegep ngalaksanakeunana engke ge teu kudu hararese jelema teu kudu diajakan nuturkeun sorangan okos jelema di kabaran itu santri dek ngariung mah sok berkatannya teu diajak ke milu lantaran hayang berkat eta kos kitu eta santri Golkar eta kos kitu jadi kesimpulan nama ulah geus caritakeun munafik jeung teu munafikna nu jelas mah nyana mandeg di dinya mun teu nuturkeun guru sakitu bae geus masalah angel deui ge kadang-kadang lamun teu nuturkeun guru teh engke ge masyarakat bisa ningali berbeda geus lah aing mah moal nuturkeun nyana bisa terjadi terus bae kadituna teh jadi teu percaya dek loba jelema nu boga ilmu boro-boro teu nuturkeun ngomongkeun bae ka guru mah bahaya urang teu meunang ngomongkeun guru sebab guru mah aya summun qatil disebut beta summun qatil teh artina aya peurahan jadi awas lamun kena peurah atuh geus tilok cager angel ka cager kenapa masuk ke bau pae eta bahasa sumun kotil teh bahasa Kangjeng Nabi ku ahli thariqah sok dipake sing hade ahli Quran sing hade ahli thariqah ahli zikir sing hade ahli tahajud eta aya sumun kotilan artina aya peurahan anu membunuh bahaya orang ngomongkeun ahli Quran teh lain ahli tukang maca Quran ahli make Quran tukang maca Quran mah ngabuadeg lu basa beuheung lain eta tapi ahli Quran teh ahli make Quran ahli zikir ahli tahajud nu bener-bener ahli hudang peuting eta teh aya sumun qatilan jauh ngomongkeun doang ngomongkeun teh berarti ngaitirad ngalawan berarti teu akur tiba-tiba mimiti teu puguh pikiran merga dua rarungsing bae katilu dibere poho ilmu nah iya nu geus kitu ngaranna kena peurah teh teh moal bisa lamun teu langsung menta hampura mun urang menta hampura deui teu puguh cek kieu aing mah teu nanaon ngan wajib teh dina ilmu thariqah mah mun urang sukun teh mandeg wajibu di dituna balik deui ka ditu bebeja ruju wajib ruju lahu ka guruna hampura abdi kamari teu nuturkeun ternyata mandeg di ieu mah di thariqah syariat mah teu kudu syariat mah teu kudu malah debat ge jeung guru masalah ayo tangtangan guru aing ku aing geus pokona mah jagoan saha aing teh sia ka guru ge disia-sia masalah syariat mah masalah tah mah kos kitu mah tapi lamun geus cup ka thariqat lain deui geus jadi lamun urang bersyariat tangtangan guru ge masalah masa jeung henteu bakal goreng teu naon salah ya guru ya asana pinteran aing pelebah dia mah ya masalah
ieu mah keur carita blak-blakan tuh masalah. Salahkeun ketika salah guru. Saya guru nu ngeridit cekel salah ya. Guru mah guru bae sia. Kunaon sia ngeridit? Mun deuk bagi dua atuh. Ya guys gitu, Masya Allah. Asup ka tarekat lain deh guys. Pembahasan anak lain deh. Geus kudu sami'na wa ata'na. Boro-boro nu kaharti, beuteung kaharti ge sami'na wa ata'na. Dipencit ku guru kudu daek. Kudu daek dipencit ge ku guru kudu daek bae. Moal kaharti. Moal kaharti ka jadi kumaha ge masa pencit-pencitna guru ge atuh. Ieu mah keur carita dipencit ge kudu daek. Percis kal mayit biadil gosil. Seperti mayit dihareupeun anu mandian. Etalah thariqah mah. Dibalikeun mayit balik dieukeun diuk dipandian pandi. Sugan mayit ngomong ulah tiis teuing teh. Cek mayit teh geus tiris ngeureus atuh henteu. Geus teu ngomong teu naon mayit mah kajeun kumaha ge. Dek disabunan mah kana naon ge sabodo betah. Thariqah mah guguru thariqah mah kal mayit ya dil gosil. Eta kos kitu mangga we sumuhun daun dititah ulah embung. Sebab aya rahasia di jerona. Sebab guruna mursyid nyahueun kana di jero batin murid aya salah. Nu kudu dibenerkeun cara ngabenerkeunana tergantung guruna. Balik deui ieu mah lantaran loba nu jadi masalah urusan lebaran ulah dijadikeun urusan. Ketika manehna mungsang mangsing lantaran manehna teu akur tinggal minta hampura. Lantaran eta keur katarajangan ku peurah. Sedengkeun teu maksudeun guru mah geus kitu bae selalu di mana bae ge kitu bae. Dek di luar negeri, dek di urang, dek di mana sing hade. Walaupun henteu nanaon bisa dirasakeun ka dituna keberosotan ibadah. Kok ieu teu yakin ka guruna. Nah ieu sing hade pelebah dinya. Ngan keur carita bersyariat mah eueuh masalah. Guruna kieu, nganana kieu, eueuh masalah. Tambah kos kitu. Syariat mah tama bisa dikutak-atik. Ngan yakin eueuh berarti. Kaya keur carita urang ibadah ka karak datang ka syariat can boga yakin. Geus yakin mah ditungtun ku guru lalaunan sanajan bersyariat boga guruna nu boga yakin lalaunan engke bakal yakin sorangan. Pandi dituna ge wa adna nasib at-taslim wa tasdiq. Urang dek nuturkeun guru thariqah moal bisa zikirna, apikna, zuhudna jeung sajabana hese urang tinggal percaya jeung pasrah bae eta ke kaasupkeun kana min jumlati waliullah. Jadi aya jadi wali ngan nurut doang. Tilok tahajud tilok naon eta nu mantep mah geus pokona ngan ulah ngaku bae aing geus jadi wali budak. Teu naon aing geus nikahkeun wali mujbir teh mah ngaran. Kitu jadi panjang dongengna da lamun urang carita ka guru kobong geus guru hakikat saingan sing ada kuaribah di Jawa ya anu ngajakeun ka dia siapa yang mau berguru hakikat ulah bohong lain gitu guru hakikat kuari geus aya utusan-utusan ti Jawa lain kiai pasti di Jawa na ge al hikmat kajen kumaha ge di Jawa Timur di Jawa Tengah kaunggal kiai datang siapa yang mau berguru hakikat lain kitu guru hakikat. Du guru hakikat mah urang nangis bertoriko terus engke mungkin datang guru urang nu hirup atawa nu geus maot. Geus maot urang keur cicing teng perasaan aduh hareupan jeung guru. Terus dibejaan ku guru kieu tek udang eueuh sakali. Engke mungkin aya deui atawa aya langsung Kangjeng Nabi Khadir urang keur di jero kamar biasana keur lapat. Terprihatin mantap ibadah ka Gusti Allah eta teh ge lain sabulan 2 bulan mungkin setahun 2 tahun 3 tahun jol bae kan. Assalamualaikum waalaikumsalam saya abdi hidir tetangga teh oh dek naon tuh nginjem duit sia cek aing gua teh nabi hidir paling sia hidir akur ngaran doang sia mah nyeriu aing keur pusing sia nginjem duit
si hidir sama tuh lain deui sama si hidir kos itu jadi ese urusan kos gitu mah teu bisa langsung ngaguru hakikat kemudian tanda tangan ditungtun ku guruna lain gitu lain jasa besi aya ulah sanggilang guru toriko ge teu waniin guari mere lantaran muridna can mararanjing bae can manjing teh endek dipelakeun ieu kacang atawa jagong tapi taneuna can dipaculan acan boro-boro ku digaru disiram dipaculan gencan kadang-kadang ieu si taneuna teh bantat jadi ngabatu endeu kumaha jadina pepelakan anu kos kitu geus kudu muruhmu kudu bagus kudu rapi matak ditungtun heula ku guruna maca sholawat heula sing rapih sing loba geus ngajurus engke endek thariqah naon ieu apa qadiriyah apakah naqsabandiyah atau thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah atau syadziliyah atau ieu rifaiyah atau ieu syafi'iyah atau tijaniyah sholawatna engke beda-beda nu bogana saha kadinya ngajurusna nu bogana ieu tarekatna ieu sholawatna ieu geus gajurus urang mah lantaran henteu maksud norekat jeung sholawat naon bae silakan deuk naon bae urang mah nu resep baca sholawat mangga bae aju cenah kiai je nu resep ulah emang datang kadinya doang sia makan nonton TV doang karesep jasa cenah ieu mah awak dirabab ibadah atuh tah meureun pinarakaeun beus sia mah tinggal kitu bae kiai ulah sok ese-ese atuh mendatang ka kiai kula mah ieu karesep ibadah sarua inggeh tapi lamun ngeridit mah resep atuh nu aing heula tah pangbereskeun cek kiai teh puyeng aing ieu 7 bulan deui sama sarua kiai jeung muridna teu bareres kabeh boro-boro neuk ngarapihan diri melalui thariqah syariatna ge can becus deuk lumpat ka mamana ge moal beres syariatna heula nu rapih kara kurang berthariqah beda ke berthariqah mah kuajeun tingkat deuleuna ku urang akur tapi aya bae perbedaanana sebabnya naon geus ngagunakeun batin kajenting diuk bareng samobil rejeung dahar bareng pasti engke rarasana aya beda bae sebabna nu ieu mah dahar teh dahar doang nu ieu mah atuh nginum-nginum doang tapi ahli batin mah lain dahar zahirna biasa batin mah keur digunakeun ka Gusti Allah kumaha atuh hese ngaritakeun kos kitu mah lantaran tah mah per detik supaya aya dina ridho Allah per detik supaya dina ridho Allah bahkan aya nu disumputkeun ku nyana kadang-kadang nyana maksiat zayyin nafsaka bil maksiat besi kanyahoan wali mun kanyahoan wali beureun dicariuman mantap kadang-kadang nyana maksiat nonton golek nonton orkes tak di lembur besi aya kieu nonton orkes ulah jadi masalah abing bae loon sama kiai tergantung kiai dah sarajan kiai ye aja nonton golek tuh masalah paling ya bertanya-tanya kok kiai nonton golek ya heran tak kiai dah heran kumaha malah jadi masalah sebab zohirna doang batinna mah henteu tapi lamun jadi gunjingan bebeneran eta mah berarti keur bebeneran resep ka golekna resep ka golek aya kiai nonton orkes bahkan ka panggung kieu bae bahkan nyekelan bujur lah gitu banyak aya torekat kos kitu ya keur carita jalu ahli hakikat kos kitu amal kartu geus balga harti embungin kajahoan ai urang mah pan hayang kanyahoan bahwa aing teh kiai ai nya nama embung kanyahoan mun dikiaikeun teh mun dikiaikeun tah wali mah embung nya nama ceuri kunaon aing dikiai-kiai komo di wali-wali ai urang mah pan aya nu henteu ngiaikeun kiai goblok hese-hese aing kiai ku sia disebut kiai dokter andesan mun nyebut ke di pidato make dokter andesan SA na nya esa teh naon eta kecap teh esa
bangsa ahli Allah mah meringis digitukeun teh ya Allah ai izin amat tuh ai ahli syariat kos gitu hayang gitulah panjang dongengna balikan deui masalah jeung ulah dijadikeun masalah mun manggih engke kiai anu ngunci masjid segala geus atepkeun bae eta nafsuna keur timbul lainnya na jati diri nama asli bagus ngan keur kalimpudan ku nafsu mun hayang neuleuh nafsu kos kitu teh ke iraha deui urang kabahas sakedeung deui urang bakal haul deui itu haul itu ge inget gani kuari geus tara haul deui itu ya situ bae urang mah penting masalah hirup mah orang pinuhan ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala cintakeun ka Allah cintakeun ka Rasul Allah cintakeun ka wali-wali Allah Subhanahu wa taala di sela-sela eta serangan-serangan berbagai organisasi ka urang ya di urang di Indonesia anti haul anti wali anti ulama ambalaya geus datang kitab nage bidaul hauliyah justru saja bahasa jabana ulah dianggap nu kos kana itu justru di Indonesia mah kuari keur dibahas di dunia internasional ieu keur dibahas Indonesia teh aya kamodelan gerakan-gerakan naon bae mandeg bae di Indonesia mah aya naon bahkan kahareup bakal loba nu malasantren diperkirakan setahun 2 tahun ke depan ye jelema-jelema anak jelema gede loba nu malasantren eta diperhitungkeun secara internasional pesantren da salap deui aya naon di Indonesia ieu kok bisa kitu anu ngaulahkeun haul ngaulahkeun cinta ka wali ngaulahkeun zarah teu puguh teu karu eungkeuy-eungkeuyan jelema zarah boro-boro ka wali teu meunang mangi kuburan aya batuan jebak batu bae di dinya makan aya nu nyieun kuburan sagala nyieun tah eta pan pohara di Indonesia mah hese ieu dibahas ieu kuari keur beujana dibahas di dunia internasional ada apa di Indonesia PKS teh PKS Wahabi meleg-meleg eta teh tah eta teh ngan saukur setahun 2 tahun ka dieuna dibahas deui di Mesir teh dibahas di Indonesia teh jalan PKS aneh mantak lamun aya kiai asup PKS goblok bin tolol teh mah tuh batur teh geus ngabahas kuari PKS teh Wahabi teh geus asup ka pemerintah kuari tapi kuari mandeg tolak tilu titah jadi hiji bae teu jalan ieu teh kuari teh geus ngan melalui kredit dong teh mah jalan teh mah kredit memang bare kieu kabehan teh mah harese Indonesia mah alhamdulillah meureun berkat wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala bersyukur orang penanaman wali baheula di Indonesia teu sembarangan lain lalagaan diperhitungkeun bener-bener di Indonesia teh lain lalagaan mentak aya prediksi ke depan bakal loba nu masantren aya naon meureun tadi Indonesia mungkin karena serangan Amerika melalui organisasina melalui partaina ieu geus terlalu dahsyat meureun Allah ngembalikeun pikiranana seperti eta gitulah hese di Indonesia mah Masya Allah nah, iyalah aneh baik di Indonesia aneh gitu jeung ribut masalah di Indonesia eta kos karar itu muji syukur sebab di unggal-unggal provinsi aya wali Allah lain letik-letik di urang teh Syekh Maulana Hasanuddin teh mandak marhaba bae marhaba asal teu akur bae jeung marhaba nu dikembangkeun ku Syekh Maulana Hasanuddin sanajan Habib teu daekeun bae teh asal marhaba nu beda bae jeung Syekh Maulana Hasanuddin embung bae teh masyarakat teh embung marhaba Jakartaan kurang kumaha masyarakat terus beda jeung Alal badru ana iya mantap yo oh bono wah geus luar biasa teh aki-aki deh eta naon eta inget nang wali beda bae nang wali sok kembangkeun marhaba nu biasa sautet di dinya bae sugan nu sajada paling ya ditukangkeun bae dititaga atuh siap bae geus
Manggulan marhaba aing mah panang wali lain deui. Make robana teh anu kencang teh. Komo nu aslina di Banten mah Bang. Masyaallah. Anu make marhaba ayo. Eta teh pan mun ditajakeun eta kos kitu bener tadi sekalimat ulah neakeun bener henteu na. Aing mah resep ngalengna doang. Eta geus kos kitu bae eta. Nang saya tak nang Sultan Aulia, masya Allah. Numantak asal nang wali bae itu geus. Eta resep bae jelema tuh budak leutik ge gade ge. Marhaba ya. Cok bebere. Sanajan Habib. Euy di Jakarta we Jakarta. Marhaba ya tong teng tong teng tong teng tong teng tong teng. Marhaba duit teh mah kos kitu mah. Iker carita ulah sembarangan unggal provinsi aya wali ketika kula milu haul di Ampel marhaba hampir akur ternyata eta pan di Ampel mah lamun urang nisfu Saban lewat setik tah aya haul di Ampel mah haul Sunan Rohmat Masya Allah ribuan manusia Indonesia marhaba non gitu ngar Madura prong di masjid kura keur Gus Dur teh pan ya marhaba Jawa Timur, marhaba Jawa Tengah, Samarama Banten, apa aya perwakilan Aceh. Didegekeun ku kula datang ka subuh hampir akur. Oh, berarti karari itu bae tah aya engkos gituan. Yo. Emang naon eta Yahoo. Yahoo teh ya Allah ngan geus luhur. Urang pan malumur widin la ilaha illallah, la ilaha illallah manana teh kudu dicaritakeun. Mereka dua la ilaha illallah teu diceritakeun ke manana kadituna mah Allah berbagai tempat engke kadituna mah yahu kaditu mah hu eta yahu teh di marhaba teh luhur yahu mantap lamun urang bisa marhaba kos kitu sorangan bakal ceurik komo mun boga hutang mah ceurik we kadina lain lalagaan eta itu yahu terus tapi diamati nu ngarti tapi nu ngarti karena ilmu kewalian maka marhaba eta bakal sedih lain lalagaan eta teh luhur jasa manda kudu diajikeun kanu paham aya naon eta kokos kitu hampir akur sa Indonesia dengekeun ge bage mun rewah haul Sunan Rohmat Ampel Masya Allah eta geus barak marhaba nukara itu bangsa marhaba Ummu Kulsum di Mesir sakitu ngeunah-ngeunana atuh sebatas kori-kori bae di urang diteruskeun ku marhaba Nur Azia Jamil atuh biasa bae teruskeun ku para habaib sebatas habaib bae tapi lamun tek bae urang maca marhaba Banten marhaba Kudus marhaba Ampel Masya Allah muringgak bulu jeung nu henteu kenceng sora teu bisa teu bisa acak-acakan di jalan mentak aya paranti nu mawana mana nu ngajawabna nang wali Masya Allah hendak dek dieuwekeun ku PKS cabok sia ku aing PKS seret sia ku aing greget jasa ya Kiai Suparte PKS tolol teh di Pandeglang aya di Serang aya di Tangerang aya garoblok teh nyaho tur-turunanana baca silsilahna heula tuh nah naon GPKS teh anak saha turunan mana sia mah mending asup-asup bae ulah atuh organisasi ge deuleuh silsilahna itu buatan saha kumaha gitu mun teu nyaho atuh pas alu ahla organisasi ih ngaco ieu ngaji aduh mana ya insyaallah ya cerita wawasan ala kadar jeung sarwiti rumah tangga boga anak hiji boga anak dua hiji Holid nomor kaduana Epi Tamala uy bagus jasa ngaran biasana sarwiti oh mana boga anak di ngaranna Epi waduh ngotak kuari mah tadi na ngampung kuari ngotak
Aduh, Masya Allah. Tapi badai datang di rumah tangga itu bisa dipertahankan papirak Zaid jeung Sarwiti teh. Nah, kuari mah urusan anak sakumaha tadi lamun geus mumayyiz geus pinter titah milih kapan. Lamun milih ka bapana persilakeun sakumaha kamari mun milih ka indungna persilakeun. Nah ieu mah kajadian anak teh gering. Pan beda. Sanajan keur di bapa ai gering mah butuh perlindungan indung. Sanajan kukumaha ge ai keur gering mah ingatna ka emma bae. Beda anak teh nu mantak pain marodomun Khalid jeung si Epi gering. Eta nu ngurusan teh fal ummu awla sanajan keur aya di bapana tetep nu ngurusan tamridha ka urusan geringna adalah indungna. Bisa dibayangkeun ieu ku urang ge lamun bapakna moal beres naon sababna pan aya gering mah kiih di dinya ngising di dinya keur henteu ge meureun nu mawana ka WC kakarag ge 10 menit ge sayang kiih deui atawa ngising deui di dinya coba bapakna paling kuat sapoe sial budak pencit bae kitu ku aing bapak mah tapi pan indung nama Masya Allah sebabnya nama nu ngandung ban didinya mengsretan, didinya dielap kumana, didinya ngompol, didinya diganti kumana. Bangun ieu budak teh hayang dielapan ban kumana. Haju hamuriring hayang diais kumana mah. Coba mun hamuriring hayang diais bapana ngais ge daekeun ngais mana. Ngais anakna mah ke heula. Paling ge kuat sajam 2 jam tapi lamun sapoe 2 poe tah mantak agama teh datang kadinya mun gering pengurusan geringna walaupun keur aya di bapa indungna bae. Masya Allah ngeunaheun lamun nurutkeun ka agama ngeunaheun tapi pan di urang mah kieu budak gering ye meureuneunan kudu indungna wae gering bawa ka dieu jager mantap geus sabaraha kulu babak beres guys si bapak lagi waduh aing kena galedeg jageun galedeg nyasab aduh ampun atuh kos kitu jangan sekadadengekeun dia saja bahasa Cikupa mah kos kitu wae geuning dibawa ka dieu keur cager henteu duit tilu dibere gas kaditu habak geus lag-lag habak kaditu geus teu hayang aing mah wow kadengekeun dia eta urang Cikupa ngomong atuh padahal teu kudu kitu oh ya budak butuhin pengurusannya ka dia tuh padahal mah kula greget kakak teh tapi jai mah anak atuh cek bapana teh ka aing gak greget gae ka anak mah teu meunang sebenarnya ka babawa greget ka bapak teh juga anak teu ieu mah budak gering aya geus atuh ieu mah ngan ngurusan doang nu ngabiayaan mah atuh pendidinya atuh kabehan bae urang babarengan lah ja eta aya kene rantai kumaha juga anu sagala rantai segeunang meuli bae heuy un kadengean ku urang Bandung atuh ngejerit sareng kitu amat teh bahasa jelema apa bahasa jin ceuk teh mah baeun mah mun gering ieu mah sabenerna mah sangat penting ye bab ieu kudu ku urang teh diamati lantaran ieu mah sering terjadi masalah waqiah sering terjadi atuh je pepegatan mah atuh boro-boro ngora kene incuan pepegatan geus incuan aya nini datang ka imah kula jeung nini ceuri keran aing mah enak nih atuh cenah bapana itu mau balik deui nih atuh gua sering ke ieu urang mana ya ini aja cenah teh ieu kurang deh aya nu ngontrak urang Lampung sok ngalalaga urang Lampung bae duit pake mah hugi bae ka dinya kene ieu aki-aki geus umur sabaraha aya cenah 75 mah teu mungkin cak aing teh sok nyanon teh cemburu ini cemburu ya Allah atuh lamun nyanana teh datang ka imam mah nya aku lagi atuh kula di usapan mah ini kieu bae lah kuari mah mumpung hirup kene ja aki emang eta merada boga ieu duitna atuh geus sugan bae gairah dulu sok nyanon teh ngajondeng pararae ya ini insyaallah jadi cemburu mah datang ka kolot gaya padahal eta geus teu produktif kan
Ada sepira ini geus malah caian atuh. Tapi tetep bae cemburu mah terus bae. Masya Allah, Masya Allah. Cintana pohara jasa ka aki-aki eta. Padahal mah kieu nu bagus mah kieu atuh daripada dilalaga bae mah tah budak atuh mending dikawin bae. Jadi dia mengadu tonggong doang, los kawin ka ditu tah. Tuh pung hayang kene itu nadaekeun. Geus kula mah ngadoakeun bae. Mantak naon tah nini ngomong gitu tah. Kanu jadi salakina. Kan ngeunaheun eta kaceulina ge ngeunaheun. Cak nini ceuli siang ngeunaheun ge. Masya Allah, baik nawaran teh ka salaki ih geus nini ge. Taruhlah nu ngorang mah malaya nu nawar atuh nini jeung geus kanyawan aki-akina ngalalaga urang Lampung. Atuh tinggal diteruskeun bae. Geus lah lalaga bae doraka atuh mending dikawin bae. Geus kula ngadoakeun geus. Geus aing mah kula batu geus sakiayana ieu, geus mau masalah geus. Eta kan ngeunaheun eta kos kitu teh. Masya Allah, Masya Allah. Aki-akina ge aya meureun ngaji ku hari gade. Aduh, ampun. Nah iyalah jadi mun gering fal ummu aula bitamridihima. Kumaha lamun ridon si salakina di urusan di imahna fa in radiya bihi fi baiti fadhirun. Cek salakina teh cek bapana alasan ajan gering aing ngakajan teuing riweuh lah moal dibawa ka indungna sebab bahaya indungna mah ye. Indungna teh rada binal deui ayeuna. Waduh bahaya. Geus lah di urusan dari bos etik mah geus teu naon lah. Daekeun mandian, daekeun ngelapan, mawa ka dokterna jeung sajabana, daek riweuh atawa aya pembantuan teh nu saja nu kunyana dikondisikeun. Masalah nu penting mah terurus geuringna. Masya Allah. Rapih ieu kahirupan teh. Asa budak teh diurusan. Ieu mah pandika indungnakeun teu, budak bapana teh ngurusan. Ajupan gering, cileus aga gede poleca, aju geus ambay-ambayan ngising di dinya kieu, cerik-cerikna geus eueuh we nu datang. Budak frustasi. Budak frustasi aing si boga emak henteu, boga abah henteu, disebut boga abah jakos kieu, abah aing sebut, boga emak aing di mana. Budak teh. Geus masa depanna suram budak teh. Masya Allah, coba lamun di urusan mah budak teh asa boga abah, asa boga bapak, asa boga emak. Nan mantak supaya budak boga rasa boga abah, nah ieu diurus budak ka zaman men tadi teh isuk-isuk yang naon teh ngejan uduk bere. Berbarang saeutik yang naon yang somai bere. Asaeun cenah boga abah. Coba gitu. Naon teh uduk, ulah uduk tapa. Budak tiktak tapa. Ai nyanana ngadar uduk tolol gitu. Barang saeutik aya kada ulah sok ngadar somai bae. Ulah, guys, sia coba tileletik, kurang rada masakat seetik, apa guys godena bagus. Oh, sapoe, 2 poe saminggu, budak teh aing si boga abah tante. Abah aing si kos kieu amat turunan Baduy tah naon di abah. Malah mah budak ke kurang cek, tukang bakso aya ngabason teh. Ieu tah nya. Kok saseubeuna tah coba tah 1000 sia. Masya Allah cak budak kuara bageur biasa baik nita sab sebeuna bara duit 1000. Aduh Gusti Allah tuh diatur ku agama kuara jasa rapi pengaturan ieu mah bener-bener sering terjadi sehingga dek. Jadi lamun bapana siap ngurusan si anakna di imahna zahir waila fa fi baitiha mun terido teu suka ngarasa riweuh bapana teh ngurusan budakna anu keur gering wayahna eta mah kudu fi baitiha di imah indungna sebab indungna mah jelas-jelasan sok nyaeun kanu jadi anak 1 juta kali bendu kanu jadi bapa ka anak mah tetep bae nyaah nu mantak osok diperebutkeun anak. Kajen teuing susah gecak mana anak mah keuna milu jeung emak bae padahal mah nyana jang nyana ge dahar hese tapi ketika papisahan kabeh anak dirau ku emak eta teh lain naon kunyaahna ka anak. Kunya anak-anak diperhitungkeun ku urang padahal mah jang nyana ge hese.
Tapi ketika papisahan geus kula mah kajen teuing kuku mage harta mah sabodo pokona mah asal anak bae jeung kula sabaraha eta anakna 7 geus datang maka imah sia dahar kumaha mage hese ngan dihareupan doang ngadar angin eta kunyah jeung ku deudeuh doang nya mah hayang anak sote henteu kabayangkeun kumaha bakal barang dana belaan nyeluduk ngawuduk jang anak eta indung teh kunyaahna teh seperti eta mentak lamun aya lalaki galak kanu jadi pamajikan masyaallah eta mah geus lalaki buang kawarahna buapana buang kawarah teh mah atuh bayangkeun coba anu saukur ngeunahna doang lalaki mah ngeunahna doang aya teu ngeunahna embung pan blon eta salaki eta geus kitu eta masyaallah cek bikang heuh ade ge eta kiai puluh di imah jangan kos gitu. Cerita urusan pengurusan gering datang ke dinya. Masya Allah. Geslamun terido wa ila yafa fi baiti hayakunu tamrid pengurusan gering di imah indungna. Wa ini taroha zakarun fa indaha lailan wa indala binaharon kuarimah balikan deui kana pokok permasalahan lamun mah anak lalaki milih ka indungna mun kamari mah pan anak lalaki milih ka nu bapana kuarimah milih ka nu jadi indungna pan indung mah semet dedeh jeung nyaah doang ngadidik moal bisa mantak wayahna mun anak lalaki milih ka nu jadi indung manggakeun ngan fa indah lailan wa indal abi naharon berang kena jeung indung sarena mandina tapi berang mah kudu jeung bapa lantaran naon wa yu'addibuhu wa yusallimu li maktabin nauhirpatin ku bapana engke bakal dipasrahkeun ka madrasah mun leutik keneh meureun ka TK kemudian ka SD ka dieuna sanawiyah aliyah ka maktab atawa dipasantrenkeun atawa auhir patin bapak nama pan bisa digawe biasa nyeunaan panah atau jadi tukang bas atau bapakna jadi tukang bor atau petani nanon atau dagang eta anak teh supaya nyahuun kana pagawean mun jeung indung moal nyaho ka pagawean ngan saukur boga dinyaahan doang tapi engke kadituna pendidikanana ieu moal bisa sebab bapak biasa anu sok boga inisiatif ngadidik mah didik ayo itu ke pesantren bayan ku abah eta bapana kemudian atuh ayeuna mah lamun leutik keneh mah peuting kajen di mana asal isuk-isuk jemput ku bapana sekolah sia oh dibiayaan ku bapana sabelah dieuna mun masantren mun teh mah atuh datang ka kitu kuliah lamun teh mah nyana mandeg dina urusan kos kitu na digawena baihir patin supaya budak kaharep da boga pagawean sebab macul ge lamun teu dipagahan mah nyekelna salah nyekel paculna salah mantingkeunana salah teu nyahoeun kapan tah eta teh Maluku ge Maluku loba nu kena jempol lanjam teh apa sebab naon malik teu bisaeun geus kudu diajar ku bapana ye cekel nyekel walukuna kos kieu tah sukuna kos kieu tah ieu nya kaluhanana ye cekel tah lamun kon bom mandeg kitu-kitu tah cia har eta kudu dipagahan teh kos kitu tah moal bisaeun budak kuari moal bisaeun hayu naik kebo sia naik kebo pagahan ku kolotna sanaek lamun lempeng kieu bae nya sia lamun nanjak sia na tungkul lamun sia na ieu nu kebo nanjak sia henteu radag sia keboda turun sia na ngadengkang eta kudu dipagahan kos situ loba nu kajadian naik kebo teh nyaho carana begitu kebo naik ragagnya atuh hese tah eta dipagahan ieu bah palebah naon bae eta keur cara zaman baheula mun kuari mah atuh itu ngojek motor kudu dikajaokeun da ieu gas ya ieu gas ieu tanya ieu rem ta rem ya kopling ya gigi tanya kayak naik sia kade begitu nanjak teh turun ke gigi pan mbah ndut-ndutan ieu gigi sabaraha emang ieu gigi hiji
atuh katilukeun be gigi hiji ge kos ieu komo gigi tilu eta kan bener teh kos gitu teh lain kieu ke salah magahan begitu teh emang gigi sabar ya bah gigi tilu pan ndut-ndutan atuh tilu ge ndut-ndutan kahijikeun be bah biasana ye komo hiji tilu ge ndut-ndutan eta blon teman-teman magahan kos gitu blon teh jawa cak anak teh puyeng aing mah dipagan ku abah kos kitu nya nanya gigi tilu bae modar motor di mejaan kita gigi hiji tilu ge kos kieu komo hiji ada dipikir ya heuh cak anakna teh di pan kabalingar eta kabar ya Allah ya Rabbi nilah nu dimaksud mah yuadibu yusallimu limaktabin aw irbatin unzan ini tar unzan mun milih ka indungna anak awewe pa indah lailan wa naron geus mun anak awewe mah kajen teuing barang beuting di indungna bae lantaran anak awewe mah ge bakal narapi engke lamun jeung indung mah jeung indung masak milu nyana napi mun jara zaman baheula mah milu nyongsrong milu nyahoeun nyana kabladieuna ngan teh nyulam eta pagawean awewe indungna teh pun beurang nyulam didelekeun ku anakna bisaeun ke kadituna geus sagala rupa pagawean awewe biasana dituturkeunana atuh ka indung nuturkeunana geus mun anakna awewe milih ka indungna keun bae beurang peuting di imah indungna wa yazuruhal abu alal adati engke nu datang bapakna kadinya Assalamualaikum salam budak aya itu budak ya jajan-jajan eta iya yang jajan eta budaknya sabulaneun sekali menang 2 poe beli gom salam budak aya tajang jajan 3 poe beli gom salam mana aya seri kaya yang mana lah jangan daripada 2 poe ka di 2 poe ka mending di dieu bae ka itu masalah ya tadi ganu ngamimitian saha ya tuh orang atur rujuk kembali baik tuh waduh ya nggak masalah emang tadi lagi kutunggu jandamu nah nggak balik deh jadi bagus saya terus gitu mun aya maksud bangga tapi ya alal adat yang merah yaumin jadi sakali be 2 poe sakali lamun anak diurus ku indungna bapakna mun endek neuleuh marroh fi yaumin 2 poe sakali ulah kurang ti 2 poe ulah leuwih naon kitu ai 2 kurang mah sapoe sakali ulah tapi lamun leuwih mah teu naon 3 poe 4 poe teu naon ngan mun hayang ka pangijasa marroh yaumin 2 poe sakali yaumin marroh ta aksara pek bae lapi kulli yaumin ulah unggal poe teu bagus sama unggal poe mah lain heula anak lain kajian kukumaha ge lain heula anak unggal poe mah rindu tah mah kajian kukumaha ge aya dua poe sakali wa in ikhtaroha lamun milih wa in tarahuma lamun milih ka indung yang bapana ditanya olid sia ieu pan mama jeung abah pepegatan ndek kasa ja olid mah ka emah hayang ka abah hayang nu bener bae sia ieu mah hayang na milu jeung mah tama kasarua bae ja ka emah abdi mah hayang ka bapa hayang ye ieu mah hiji bae sia bilihna hiji teu cenah kula mah hayang ka emah hayang ka bapa hayang ukria na ieu mah diundi sia kudu diundi ye lamun nu kaluarna mah sia jeung mah lamun nu kaluarna undian abah ye sia jeung abah atuh diundi kurang ukria fa illam yakhtar wallahu a'lam.